Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi pada tema 8 ya dari buku Rancagedi Belajar Bahasa Sunda khususnya untuk kelas 5. Kita akan belajar tema 8 tentang kadaharan nu sehat atau makanan yang sehat. Kita lanjut, kita buka halaman berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang karangan eksposisi, judulnya Oncom. Oncom teh kadaharan nu dalit jeung kahirupan orang Sunda. Oncom itu adalah makanan yang sangat kental dalam kehidupan orang-orang Sunda. Kecap oncom aya dina paribasa, aya dina sisindiran, tatarucingan jeung judul lagu. Malah aya wanda batik nu ngaranna turi oncom. Turi oncom teh rupana juru tilu segitiga. Aya deui lagu nu judulna Oncom Gondrong. Aya oge sisindiran nu unina, ya ada juga sisindiran yang berbunyi hayang teuing angeun waluh di oncoman, hayang teuing geura wawuh, geus wawuh rek di oconan. Ingin sekali sayur labu di oncoman, dipakein oncom. Hayang teuing geura wawuh, ingin sekali berkenalan atau segera kenal. Geus wawuh rek di oconan, jika sudah kenal ingin bermain atau berteman. Tatarucingan nu nyebut-nyebut oncom nyaeta di luhur tip di handap tip di tengah-tengah tuan oo. Si eta tatarucingan teh gorengan oncom. Nah ya, jadi gorengan oncom. Paribasa nu make kecap oncom nyaeta dagang oncom rancatan emas. Nu hartina ari modal gede, ari nu dijual jeung diarah batina teu sabaraha. Ya. Kemudian kaolahan nu ngagunakeun bahan tina oncom, contohna nih. Kaolahan tuh makanan olahan ya yang menggunakan bahan dari oncom. Contohnya ada goreng oncom, pais oncom, sambal oncom, tutug oncom, uluk kotek. Uluk kotek itu oncom yang dicampur dengan lenca ya, buah lenca. Kemudian ada kademes. Kademes itu kulit sampe jeung oncom. Kemudian ada tumis oncom, sayur lodeh make oncom, aya comro jeung lain-lain. Nah, ini macam-macam kaolahan oncom. Kaolahan tina oncom nu tetep dipikaresep ti zaman ka zaman nyaeta comro. Olahan dari oncom yang tetap disukai dari zaman ke zaman yaitu comro. Comro teh wancahan tina oncom di jero. Jadi singkatan dari oncom di dalam, oncom di jero. Lantaran loba nu mikaresep di zaman ke zaman. Tuh ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Oncom teh diarulik deui nepi ka aya kaolahan. Jadi oncom dirupa-rupa lagi ya, nepi sampai pada kaolahan yang lain seperti comet atau comro samet atau comro leutik jeung comring, comro garing. Kaolahan oncom sejen ya, kaolahan oncom yang lain nu dipikaresep deui nyaeta tutug oncom disingket TO. Jadi TO teh singkatan dari tutug oncom. Tutug oncom teh asalna sangu digalokeun jeung goreng atawa belum oncom. Jadi tutug oncom itu asalnya dari nasi yang dicampur dengan gorengan oncom atau belum oncom, oncom bakar. Nu direndos jeung disambaraan, direndos itu diulek ya. Malah kiwari mah aya TO instan sagala. TO itu tutug oncom ya. Aya TO instan sagala. Oncom teh kadaharan hasil tina fermentasi. Jadi oncom adalah makanan berasal dari hasil fermentasi seperti tempe. Ngantang tu bae lantaran beda bahanna atuh ragina ge beda ya, hanya berbeda bahan dan raginya. Kemudian kita lanjut bacaannya. Oncom teh aya dua rupa gitu ya. Oncom itu ada dua
rupa. Nyaeta oncom nu bahana tina bungkil suuk ya. Kemudian jeung nu bahana tina bungkil tahu. Jadi maksudnya oncom itu ada dua macam, yaitu oncom yang bahannya dari ampas kacang dan yang bahannya dari ampas tahu. Oncom nu bahana tina bungkil suuk warnana semu hideung. Jadi yang dari ampas kacang warnanya hitam, semu-semu hitam. Ari oncom nu bahana bungkil tahu ya, yang bahannya dari ampas tahu warnana beureum semu koneng ya. Beureum tuh merah ya, bersemu kuning. Kiwari kadaharan nu bahana tina oncom geus kadeseuh ku kadaharan sejen. Jadi maksudnya kemarin-kemarin makanan yang bahannya dari oncom sudah terdesak ya, sudah hampir tidak dikenali oleh makanan-makanan yang lain. Sangkan oncom leuwih dipikawano supaya oncom lebih dikenali tur dipikaresep ku balarea dan disukai oleh banyak orang, kudu aya inovasi kadaharan nu bahanna tina oncom. Harus ada perubahan atau inovasi makanan nu bahanna tina oncom teh seperti teo atau tutug oncom instan. Kemudian ada comet, comro samet, aya comring, comro garing jeung sajabana. Seperti itu ya. Kita lanjut. Oke, ada latihan sini. Ada latihan 1, yaitu kita hanya menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, aya sabarupa oncom nurutkeun bacaan di luhur. Aya 2, jelaskeun nyaeta oncom hideung jeung oncom beureum semikoneng. Oncom hideung oncom nu bahanna tina bungkil suuk ya. Kemudian oncom beureum semikoneng bahanna tina bungkil tahu. Kemudian kita lihat lagi, naon ngaran kaolahan oncom nu dipikaresep ti zaman ka zaman. Aya goreng oncom, aya ulu kutek, pais oncom, sambal oncom, tutug oncom, kadedema, sayur ode oncom, jeung comro. Kadaharan nu dipikaresep zaman ti zaman yaitu comro ya, oncom di jero. Naon sasaruana antara oncom jeung tempe? Sasaruanana oncom jeung tempe teh nyaeta kadaharan nu diolah tina hasil fermentasi. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 4 soalnya. Naon buktina yen oncom teh kungsi jadi kadaharan nu dipikaresep ku balarea? Apa buktinya jika oncom pernah jadi makanan yang disukai oleh banyak orang? Maka jawabannya bukti oncom kungsi ya. Bukti oncom pernah jadi makanan nu dipikaresep yaitu loba jenisna kadaharan nu bahanna tina oncom. Contohna aya comro, ulu keuteuk, pais oncom, sambal oncom, jeung sajabana dan lain-lainnya ya, ada di nomor 2 situ. Kemudian soal nomor 5. Nomor 5, kudu tarekahna ngara oncom teu kadeseuh ku daharan secen. Jadi harus bagaimana caranya agar oncom tidak terdesak oleh makanan yang lain. Nah, di sini kudu aya inovasi kadaharan nu bahanna tina oncom. Seperti tadi ya, aya teo instan, tutug oncom instan, aya comet, oncom samet, aya comring, oncom garing. Nah, itu salah satu inovasi ya supaya oncom lebih dikenal. Nah, anak-anakku, materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa paham tentang makanan oncom. Kak Ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.